kadua hate urang tiasa teuas teh tiasa maot teh kulantaran qalilu syukri hartosna sakedik pisan syukur. Walaqad makanna fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Cek Allah teh kami teh geus nyimpen anjeun geus netepkeun anjeun di alam dunya ieu di bumi ieu ku kami teh disadiakeun wa ja'alna lakum fiha ma'aish tuangeunana kahirupanana disadiakeun jang anjeun teh. Tapi aneh cenah maraneh teh qalilan ma tashkurun saeutik pisan jelema nu syukuran ka Allah teh. Da restu ibu urang teh tos ditempatkeun ku Allah di bumi tos dipasan rezeki urang teh Gusti Allah teu aya jalmi nu hirup di alam dunya nu teu dirizkian Gusti Allah sadayana ge dirizkian Gusti Allah tapi sesakedik jalmi nu tara syukuran ka Gusti Allah kana nikmat mah ti Gusti Allah. Sok we tadi urang di mana angkat urang teh bade ngalaksan pangaosan bismillahirrahmanirrahim da balik matar alhamdulillahirabbil alamin. Urang tua ngageleger bismillahirrahmanirrahim da beres tuang mah datar alhamdulillahirabbil alamin. Urang bobo di mana bobo biasa maca bismika Allahumma ahya wa amut. Oh sok eta mah da guga matra alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Urang teh osok kitu. Wa qalilun min ibadiyas syakur tah eta teh ngakibatkeun kana teuasna hate. Di mana urang tara syukur. Ngan urang syukuran teh kana nikmat nu katingali unggul. Anu kedah disyukuran teh sanes nikmat anu lahiriah unggul. Tapi nikmat anu dohir unggul tapi nikmat anu batin kada disyukuran. Da urang mah gaduh nikmat teh di mana daek syukur teh lamun nikmat dohir. Di mana gaduh bumi syukuran alhamdulillah. Di mana gaduh mobil syukuran alhamdulillah. Di mana kenging warisan lega tanahna teh syukuran alhamdulillah. Murang kali jadi katampi jadi tentara jadi polisi syukuran alhamdulillah. Budak abdi tukang tani abdi mah alhamdulillah. Budak mah asup perguruan tinggi bahkan di UI budak teh asupna teh di Universitas Indonesia anu janten prioritas urang sadaya kahoyong barang kali alhamdulillah. Eta teh nikmat dohir sae ngan urang taran nyukuran karena nikmat batin. Naon nikmat batin teh? Nikmat batin nalika urang ditetepkeun iman ku Gusti Allah, nalika urang dipasihan kanikmatan tiasa ibadah, eta teh pamasehan ti Gusti Allah. Beres salat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah Gusti. Kitu bukan nama. Shadaqallahul azim. Beres maca Quran alhamdulillahirabbil alamin. Gusti dipasihan abdi masih kene tiasa ngaos Al-Qur'an. Oh sok itu dataran punya. Beres salat biasa-biasa we dengan syukuran ke Gusti Allah. Ibu teh rek sodako biasa mah 2000 sodako teh pas ditinggali Gusti cenah ka manuk teh 2000. Ieu 20.000 asupkeun tongnya. Teu asupkeun era batur manghareng celeng kabeh 2000 rek diasupkeun badag teuing 20.000. Ibu teh mandeg mayong asupkeun entong pada teh nya gogodana teh itu rek sedekah gogoda koret urang eta dikersakeun dilebetkeun 20.000 dari bisma 2000 cek urang teh pas lebet kana kentreng alhamdulillah eta teh nikmat iman eta teh da urang mah tara punten nya tara urang mah di mana dipasan nikmat iman bisa sholat tahajud bisa sholat duha bisa istighfar bisa wiridan bisa maca Quran bisa berjamaah bisa angkat ka pangaosan da tara alhamdulillah ka Gusti Allah marukan eta lain pamere ti Gusti Allah rasa teh ladang urang eta teh nu mata urang jadi gede hulu kulantaran amal solehna eta teh cenah pamaesan ti Gusti Allah eta teh urang kersa tiasa maca Al-Qur'an teh urang tiasa saum Senin Kamis urang kersa sedekah eta sadayana teh pamaesan ti Gusti Allah hidayah ti Gusti Allah